Ya dunia ukhdumi man khadamani. Dunia ladenan kusia man khadamani, jalma anu ngahidmah ka aing. Allah. Dunia khadaman kusia, ladenan kusia, jalma anu daek ngabdi ibadah ka aing. Matak hayang neangan dunia mah niat ikhtiarna, niat gawena, niat usahana pengabdian ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kusabab niatna pengabdian kade dina jero neangan dunia ulah ninggalkeun kawajiban. Godin salat eueuh leungit kabehanana kumaha atuh ada regreg mah. Sabalikna ya dunia kabur lah gitu. Dunia sia kabur ti jalma anu nukang nonggong ka aing pek cicing dirinya ngan moal berkahayana kumahi lieur ku dunia. Lieur ku dunia, itu keciri dunia keur ngalieureun di setan. Aya dunia ngan ngalieureun rek jang nanaon atuh.